nanti sirik basur ngebohong wae. Aduh, bah. Ongko boga tuyul, aing beli tuyul 700 juta. Oh, hasilna ya kedul. Sana duit kalau ulin. Yang duit kalau ulin yang keuyeub kecewanan kacai. Bejo, masih bejo. Aduh, ya bawa. Iya sarong tenggelah dada asap sekiranya panas dalam urang lutak juga nama ya bejo ya bejo awas jo sia heureuy we hei bejo yo aduh apa luas aing goblok sia luas aing cek kamu datang ngomong aku iya bu jaga lah dia bagian dengan duit lain dengan keuyeub mama ngeuna we sia jengkol aing da kumaha bapak aing da kumaha Yo, hai mah bener Pak. Basurit ya tuh hai. Gare si bola kan gua. Sia keuyeub penyuan. Keuyeub. Aduh. Basurit di mana nih? Baik pulang ke Indonesia. Aduh. Gua sia. Mama, Mbak. Mama tuh maksud tanya anjing. Mama. Oh, Bah. Bah. Ya, di mana? Di Bali. Naon? Edan borok jauh-jauh amat ka mana maksudna naon? Honeymoon. Astagfirullah, bestol, bae, eling bae, urang bulan tuyul ye. Percuma teu bermanfaat. Aya kakak balangsak itu ki balangsak. Pulang ke dah. Abangnya sakti pan bisa kali samenit dia bener bisa baleugit ka dieu. Nyampe mun ka dieu bisa ngapung mun dinya mah sakti. Jagoan tukeran dia. Jeung naon ke dibentuk jeung pancik bolong anjing aya di pada jeung tuyul kieu teu paruh mah. Ya. Jadi kau itu bikin dia sibah, maksudnya, saya biar kemudahan, ini dia segala jeko, semua jeko saya pada aing ya, bagian aing darah aku belum tak kasih, aduh darah itu tuyul apa itu, gelo apa yang paling tuyul, apa, enggak disibah itu, iya aing nun, aduh saya apa jaga beli rukieu patu iya sih bejo konon mana apa-apanya rugi atuh lah 700 juta anak-anak beli rugi 700 juta hasil kente siap kunon terurut kandungan mana jo lain terurut kedua ya mana udah jangan rugi patut keuyeub saya sakarupa keuyeub kumaha di cokotan dititipkan kandungan dek sakudu nurut lain sakala diakan ya gede wae ge karunya tuh mbah jadi era ngerti bejo ape bagian dahar siapa kada angan we sama jeung HP ku ya bah akan dah ku mana keuyeub cicing sia pondremit keuleuh ke sia balik ya terus kurang yang baik dah sia 700 juta gantian lagi diganjar lagi keuleuh ya si bojono lagi keuleuh ya 700 juta lah ya masalah 700 mah kumaha diganti lain tak ganti jeung naon ku ieu we dah kudu sarati mbah boga ieu sakti kalau naon bah boro sakti pak ieu bisa nengan duit atuh nu lokos dia mah gagantina jeung lokos dia ge leuwih mahalan ieu sebenarnya ieu mah lain cai pa ieu lain tuyul ieu mah sebenarnya tadina tuyul di Lebong di Lebong itu di daerah puncak karunya dia bae ngalebokan teh ayam
kadang-kadang lawan tete. Itu ya pabuk. Ya, pulang tuh bang. Puyo karunya ya teh. Kan orang lagi kerjanya. Lain geuleuh papajikan urang ge kabur di mana sieunan geuleuh. Siapa Modal di mana-mana. Modal di mana-mana sih ada. Ini di mana-mana. Ulah sok kitu karunya kadudungan. Papajikan ge kabur we nama sailana. Oh, siapa kumaha tuh tanggung jawab mana Aya apa ya? balaksa ayeuna pajikan eueuh. Tuh, apa jadi era gara-gara mana ah? Saya turut ke sana. Aduh tah coba kumaha ayeuna saya rek ieu lah. Pokona mah urusana panggilkeun da ya jelema ieu. Sengit iya tuyul. Dinya tah sok pokona mah aing ari ka kamar lah sare parubuh sok kumaha beena bawa untuk aya dari deui. Teuing 7 juta mah aing calon asal geus si bagi ngabogoh deui saya rada kecewa eta mah. Aku tau teh ari Sia si gara-garana. Aing kudu ngagantian ge aduh 700 juta teh. Iya aing ningali mana mungkin carana. Aing kudu biasa bener botol. Sukeun wae aya sia. Ayo. Jeung sia. Kumpul cepina we ya. Asok saja akan usia tadi jalan. Mumpung ayeuna Kang Cecep nanggeus teu aya, saya arek langsung walify ayeuna nya. Abang ngap, bang.